Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu nyejarah carios jawara ti Gunung Halimun atanapi si Badau Gorompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kadongeng Mang. Di mana we ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sintaran batin dilancarkeun sagarupinanya tong hilapi rojong ditaroelan tomol sukrep. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen mangga mitra supados tenyang kolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita jawara ti Gunung Halimun sok kabarayun sadayana. Urang caturkeun di wewengkon sisieun Gunung Gedenya tadi Selabintana. Pangna pamayor Somantri meunang laporan lamun di eta wewengkon teh aya goromolan anu nyamuni. Ieu lalakonna mah memang nya teu saeutik. Anggota goromolan anu ngadon tumentep poe di eta lembur. Kaayana teh hanteu ngatarakeun maneh. Sarua we kahirupan teh jika urang lemur biasa gawena teh ka sawah jeung ka kebon. Ngan aya nu aneh. Sawaktu panen, hasil tanen teh kaya ning beas, palawija jeung anu sejana teh. Anu cenah mah dijual ka kota, tetela buktina mah lain dijual ka kota atawa diangkeun ka dayeuh. Eta hasil tanen teh kalah ka dibawa ka jero leuweung. Da eta atuh salah saurang warga lembur kampung Selabintana aya nu nyaksian lamun padati anu narik hasil tanen teh lajuna teh lain ka dayeuh atawa ka kota. Tapi asup we cenah ka sisi leuweung, malahan mah tuluy asup ka jero leuweung. Ngan eta warga lembur teh henteu wani ari nuturikeun ka jero leuweung mah. Inggis kanyahoan kumaha lamun di jero leuweung teh loba gorombolan. Sok sanajan acan bisa mastikeun lamun eta terek dibikeunan cenah gorombolan. Anu sapiraku atuh are rek disebakeun ka bangsa siluman mah atawa diparabegeun ka sasatoan. Ari eta urang lemur anu nyaksian detajelian ti si Suhe. Si Suhe anu kabeneran keur ngangon di sisieun leuweung teh. Eta leuweung teh memang arang langka ka sabaku jalma atau kurang lemur. Dirinya mah cenah jukutna teh mani gomblok. Basa keur jongjon merhatikeun mbena anu keur nyatuan. Di kajauhan katempo lebah jalan satabak teh aya padati anu ngageureuyeung. Maju we rek asup ka jero leuweung. Ari eta anu numpak padati teh tajalian di Mang Sahdi. Si Suhe teh mani curinga. Nah cenah rek ka mana eta Mang Sahdi teh mawa hasil tatanen dibawa ka jero leuweung sagala rupa. Teu salah kitu tetempoan teh. Nya eta mah Mang Sahdi mawa hasil tanen rek dibawa ka mana ka jero leuweung. Aneh bener-bener aneh piraku arek disebakeun mah atawa rek diparabegeun ka sasatoan. Alah, nyurigakeun yeuh. Tapi lamun dituturikeun ka jero leuweung, sieun inggis we di jero leuweung teh rea gorombolan nu nyarumput. Da cenah gorombolan teh nyuputna teh sok di jero leuweung matak disebut urang leuweung oge. Piraku kitu eta Mang Sahdi teh nya. Arek mikeun hasil tanen ka urang leuweung, nya ka gorombolan. Kituna teh si Suhe teh bari terus we merhatikeun lajuna padati anu beuki lila teh beuki ngajauhan. Asup ka jero leuweung kiwari manggeus hanteu katingali. Sedengkeun ari Mang Sahdi anu keur numpak padati teh hanteu sadar. Lamun dirina teh aya anu nyaksian nyaeta si Suhe. Si Suhe teh lila laju we atuh geura-geura ninggalkeun eta sisieun leuweung balik ka lembureuna. Si Suhe anu kiwari teh geus tepi ka imahna
Laju itu nyaritakeun eta kajadian teh kanu jadi babana nyata Bah Ohim. Bah Ohim oge atuh satengahan teu percaya. Piraku cenah eta mangsa hadi teh bet los-los ka jero leuweung sagarupa. Bari mamawa padati anu eusina teh hasil tatanen. Bener eta teh Jujang. Lain ukur tetempuan wungkul kades ya bisi tetempuan wungkul kang aranan di sisi leuweung. Tempatna atawa panonoban siluman silemin. Lantaran piraku atuh mangsa di bet los-los asup ka jero leuweung. Bari mawa padati anu dieusian ku hasil tatanen. Kapanan eta mangsa di teh cenah. Sok ngiyangkeun hasil tatanen teh ka daya atawa ka kota. Enya bah, uing teh henteu salah tempo, lain titingalian jelas. Anu ditingali ku uing teh eta teh Mang Sahdi. Pek we pikir ku abah, piraku aya jurig di berang. Bari jeung katempo napak we kana lemah, henteu ngalangkang atawa ngalayang. Tak bisa piraku atuh si Sahdi. Naon mah kesudna mawa padati nu eusina hasil tatanen dibawa ka jero leuweung sagarupa. Sapiraku arek disebakeun ka bangsa siluman mah atawa arek diparabekeun ka sasatoan. Pasti aya maksud jeung tujuanana. Nah kira-kirana naon bah? Maksud tujuanna eta Mang Sahdi teh nya? Ari uing mah boga sangkaan ieu teh boa-boa hasil tatanen teh diparabekeun ka urang leuweung bah. Nah eta hasil tatanen teh ku Mang Sahdi arek dibikeunan ka gorombolan gitu diparabekeun ka gorombolan. Nya bah ka gorombolan jiga nama. Da sapiraku atuh diparabekeun ka sasatoan mah. Mau mah moal beukieun beas. Jeung deui lamun disebakeun ka siluman atawa ka dedemit, piraku manis sapadati kitu. Bener oge nya boa-boa. Eta si Sahdi teh geus mikeunan hasil tatanen ka gorombolan. Sasat manehna teh anu maraban urang leuweung. Aya kieu mah kudu ditaluntik. Ditaluntik kumaha maksud abah teh? Nya urang buktikeun we. Urang taluntik. Nah bener, eta hasil tatanen teh dibikeunan ka urang leuweung atawa ka gorombolan. Kumaha maksud abah teh? Nah arek ditaluntik ka jero leuweung arek diteang kitu? Bener pisan, ayu Jang. Ayeuna urang indit ka leuweung. Urang teang we. Sugan jeung sugan eta si Sahdi teh kabangi. Kabangi geus mikeun eta hasil tatanen ka gorombolan. Bah Ohim teh laju we atuh ngajakan si Suhe Guragiru cenah indit ka leuweung arek ngabuktikeun nah nya. Lamun eta Mang Sahdi teh mikeunan hasil tatanen ka gorombolan, atuh singetna carita Bah Ohim jeung si Suhe teh kiwari geus aya di sisieun leuweung. Ayu Jang tuturkeun abah. Urang asup ka jero leuweung, ngan bae urang teh kudu ati-ati. Bisi eta leuweung teh sayangna gorombolan. Nya bah, kade palaun bisi di jerona aya gorombolan. Urang teh kudu susulumputan yeuh. Benar urang susulumputan we, urang rarencepan. Jeung di urang teh ulah ngatarakeun maneh. Lamun urang teh keur neneangan eta si Sahdi, urang pura-pura we keur moro manuk atawa keur neangan suluh. Nya bah, hayulah. Sok atuh abah ti heula. Geus kitu mah Bah Ohim laju asup asruk-asrukan ka jero leuweung ati-atina keur. Bisi-bisi aya urang leuweung anu nyerangkeun atawa merhatikeun ka maranehanana. Bah Ohim jeung si Suhe beuki lila beuki jero. Ngan bae asupna teh henteu ngaliwatan jalan satapak. Maranehana mah lempang we ka katayepan rarencepan ka sisieunana. Tuh tingali bah, itu pada Mang Sahdi, eureun lebah ditu. Moal kitu, cicing nungguan di dinya, dari kudu asup ka jero leuweung. Ngaliwatan jalan eta mah padati mah moal asupnya bah. Benar Jang. Eta pada teh jiga nama eureun nepikeun ka dinya. Urang lalajoanan. Nah bakal aya kajadian naon yeuh? Bah Ohim jeung si Suhe teh laju we atuh nyararempot di jero rungkun.
bari panona mah merhatikeun ka mangsa di anu keur cenah kul we dina luhureun padati. Kawas anu keur nungguan atawa ngadagoan aya anu datang kalebah dinya. Tekung sila bener we. Rentang-rentang di kajauhan katempo aya abringan jalma. Aya kana 5 urang nama nyalampeurkeun ka padati nama Sahdi, Bah Ohim jeung si Suhete atuh mani curing tapi henteu wani garuh. Caricing we mani ngahep-hep di jero rungkun. Sokomo basa nempo di antara eta abringan jalma teh aya nu mawa bedil. Geus moal salah pasti cenah teh urang leuweung nyata goromolan. Bener we tekung sililah. Hasil tatanen teh gidik di bawrawaan ku eta jalma nu limaan. Kiwari mah padati teh geus kosong. Atuh ari geus kosong mah katempo padati teh dibawa deui we ku Mang Sahdi kebat ninggalkeun eta patempatan. Bener jang teteh lah. Si Sahdi teh geus maraban goromolan. Anak itu mah wapoa si Sahdi ge anggota goromolan. Enya bah teu sangka eta Mang Sahdi teh. Piraku ketang lamun Mang Sahdi ge anggota gorombolan bah. Ih, we pikir kumane Sujang. Geus sapiraku atuh lamun lain anggota gorombolan mah. Manehna teh daek mikeunan hasil tatanen. Wapoa euy. Si Sahdi teh keur nyamur pura-pura we cicing di lemur. Sok padahal manehna teh nu purah nyayogikeun bekal eta goromolan. Enya bah, bisa jadi kitu teu sangka eta Mang Sahdi teh. Hayu bah, ayeuna mah urang gancangan balik. Bisi-bisi aya anggota goromolan anu nganyahoankeun ka urang. Kapan matak cilaka disangkana urang teh mata-mata. Ayo jang euwat jang. Ngan kade ulah nyirikeun. Urang rerencepan di we cara tadi. Atuh ari geus kitu mah duanana teh bating kurumui kaluar ti jero rungkun. Geus kitu mah leumpang rerencepan deuk kurubotan di nu bahala. Balik ninggalkeun eta leuweung mulang ka lemburna. Teu kacaturkeun di jalana duanana teh geus terepi we ka imana. Manehna teh laju ngobrol di tepas. Ngobrolkeun kajadian nu geus karandapan nyata nyaksian Mang Sahdi mikeun hasil tatanen ka urang leuweung atawa ka gorombolan. Teh lah bener jang. Atuh si Sahdi teh teu nyangka bisa pisan dina nyandewarana teh. Kapan ari ditanya ku abah mah. Eta hasil tatanen teh cenah sok dijual ka dayeuh atawa ka kota. Tapi teteh lah geuning dibikeunan ka urang leuweung. Enya bah, urang teh kudu waspada jeung ati-ati tak ku Mang Sahdi teh. Boa-boa Mang Sahdi teh anggota gorombolan anu keur nyamur atawa nyamar. Anu awal akhir mah tangtu bakal ngabahayakeun pikeun kasalamatan urang dieu. Kapanan kitu geuning ari gorombolan mah anu dianggapna henteu saideologi, henteu sakayakinan. Eta teh pasti bakal diperangan. Teu saeutik anu ditanda saloba anu dipeuncitan. Malahan mah teu boga ras-rasan. Meuncitan jelema teh jiga meuncitan embe we bah. Bener jang mabahayakeun da si Sahdi teh. Lamun diantelkeun mah urang laporkeun kaya kieu mah. Urang bebeja we ka Pak RT jeung Balabe. Singkatna carita Bah Ohim teh laju we nepungan Pak RT jeung Balabe. Ngabejakeun naon rupa nu geus kasaksian di jero leuweung. Tah kitu jang RT Balabe. Eta si Sahdi teh lah geuning geus bisa pisan nyanewara. Bisa jadi manehna teh anggota goromolan. Da kapan kitu kasaksian. Hasil tatanen teh lain dijual ka dayeuh atawa ka kota. Tapi dibikeun ka urang leuweung. Ai teu sangka atuh nya Mang Sahdi teh bah. Kumaha ieu lalakonna bet bisa kapanggih kitu? Ari mimitina mah kapanggihna mah ku si Suhe. Si Suhe teh keur ngangon we di sisieun leuweung. Nempo eta Mang Sahdi mawa padati asup ka jero leuweung. Si Suhe teh henteu wani nuturkeun nya bebeja ka Abah. Laju ku Abah teh diajakan we pikeun aluntik ka jero leuweung. Rek dibuktikeun teteh lah bener kapanggih. Sia tatanen di barawaan ku 5 urang jalma.
Oh jelas eta teh gerombolan Pajang RT. Kitu cenah balabe teu nyangka atunya di lemur urang teh geuningan aya anggota gerombolan ye. Nya teu sangka eta Jang Sahdi teh. Lamun kitu carana mah eta Jang Sahdi teh kudu jadi puseur perhatian urang. Gerak-gerikna kudu diperhatikeun. Bisi-bisi manehna teh nyebarkeun pahamna. Ngajakan urang dieu pilut ka gerombolan. Nya balabe tapi meureun lain ukur cukup diperhatikeun. Tapi urang teh kudu nyieun tindakan. Ih, ulah gagabah teun teh Jang RT. Kulantaran anu diseng hareupan teh kapan gerombolan. Bahaya. Urang kenu bakal cilaka. Nya balabe kudu kumaha atuh ari geus kieu ya. Tetep eta si Sadi teh kudu jadi bahan perhatian urang ye. Mohon balabe kumaha atuh? Ari ditindak inggis ngabahayakeun pikeun kaselamatan urang mah. Hade nama ayeuna mah urang taluntik we. Urang perhatikeun, urang buktikeun. Bisi-bisi lain ngan saukur mangsa diwungkul. Kumaha lamun di lemur urang teh loba anggota gerombolan nu nyamur jeung nyamar. Wangkaning kapan nu cicing dia lemur teh lain asli urang dia wungkul loba nu ngumarah. Tah engke lamun geus kanyahoan. Sabaraha urangna anu jadi anggota gerombolan nu ngadon tumatap cicing dia lemur. Urang laporan we ka nu berwajibkeun. Pihak anu berwajib anu bakal ngarengsekeun bae pasoalan. Mohon satuju balabe saya ge kitunya. Ku kitu nama atuh kieu we ayeuna mah. Urang tiluan teh kedah naluntik. Urang perhatoskeun saha-saha wae anu sakirana nyurigakeun. Mun tiasa madugi ka pendak we lamun eta teh anggota gerombolan. Ngan bae salami naluntik teh urang oge kedah rerencepan. Ulah dugi ka kanyahoan. Nya geus we cukup urang tiluan anu nganyahoankeun ieu Rusia teh. Pon kitu cukup urang tiluan anu bakal ngayakeun panaluntikan. Ulah arek ngalibetkeun jalma anu sejena. Kade abah, ulah arek dibeja-bejakan anu sejen. Sumohon mangga balabe. Puji sim abdi getang tos bakal dirusiakeun. Mitra kaum dangu atuh singkatna carita teh harita. Atuh balabe Pak RT jeung Bahohim teh ngayakeun panaluntikan. Perhatikeun hiji-hijina urang lemur. Nya akhirna mah kapanggih kira-kira aya meureun 15 urang nama anu nyurigakeun. Malahan mah geus kabuktian, geus aya nu nyaksian. Lamun di antara anu 15 urang teh cenah kapanggih anggota gerombolan. Di antarana bae aya nu kapanggih kawas mangsa Hadi. Nyaeta mikeunan hasil tetanen ka leuweung. Dipikeunan we ka batur nyaeta urang leuweung atawa gerombolan. Aya oge anu kanyahoan. Nah cenah kapan lega tanah jeung sawah. Loba pakayana tapi kaayana teh memang henteu wajar. Ari sakuduna mah lamun loba pakayana teh loba hasil tatanen pasti aya buktina aya hasilna. Ari ieu mah kalah kasang sarawe. Nah dikamanakeun cenah hasil tatanen teh. Piraku ari dijual mah kapan pasti aya hasilna aya buktina. Akhirna mah kanyahoan ku Pak RT teh. Hasil ngajual tatanen teh atawa duitna dibikeunan we cenah ka juragan Otam. Ari eta juragan Otam teh anu sadale ieu jadi juragan tanah. Sawahna lega, kebonna di mana-mana. Malahan mah dina meuli teh kawilang murah jeung maksa. Ari carana mah nyaeta sok ngarenten-rentenkeun duit. Atuh teh saeutik urang lemur teh anu geus kajirat ku hutang. Nu akhirna mah kapaksa kudu ngajual sawah atawa kebon teh ku harga anu kawilang murah. Mitra kaum dangu Pak RT balabe jeung Bahohim teh sabada hasil panaluntikanana. Laju bae atuh Pak RT teh indit laporan kanu berwajib dibejakeun we. Lamun di lemurna teh teh geuning loba anggota gerombolan anu nyamuni.
ngadon nyamar jeung nyamur jeung dibejakeun loba baturna anu caricing di pileuweungan. Nya akhirna beja ngeunaan eta gorombolan teh tepi oge ka Pamayor Sumantri anu dipercaya we pikeun numpes eta gorombolan. Akhirna atuh Pamayor Sumantri teh ngutus sabda we jeung Kopral Abbas pikeun naluntik eta gorombolan. Heuleuh mitra waktos na barantos teh nyekabannya. Sakeula urang tuna jajara carita jawara ti Gunung Halimun atana bisi bodo gorompang dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganna nya Mang Unur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can.